jeung para salaki lamun mere resiko tong sok dikurang-kurang. Angguran mah tambahan, ameh duit resiko kacukupan. Dasar salaki zaman ayeuna mah hayang beteung seubeuh duit beuteuh. Ieur mikiran resiko sapopoe teh. Kunaon ceu kukulutus wae. Salaki urang gara-gara nempo video majarkeun mah duit 10.000 di tangan istri yang tepat mah bisa nabung sesana 2.000. Di mana aya tuh ceu da moal mahi? Yes. Emang ceu salaki ayeuna mah aregois. Heku ece teh omongkeun, emang sayur teh teu dipasak, tempe teh teu digoreng. Terus daharna atah-atah. Urang wae mawa duit ka tukang sayur 100.000 teh temahi. Komo nu anakna loba mah teu cukup. Heueuh nya bari nagena naonan atuh make jeung kudu nempo video anu kitu. Ah eta mah nu nyieun videona we cari sensasi jeung hayang viral. Wow. Heueuh giliran aya video anu nyenangkeun pamajikan di-skip. Tah nu kitu disebutna salaki egois teh. Tah keur para salaki ulah sok nyebutkeun ka pamajikan boros da geuning duit 100.000 zaman ayeuna mah teu mahi. Da lain nu teu gede duitna tapi bebeliana anu mahal zaman ayeuna mah. Jeung para salaki lamun mere resiko tong sok dikurang-kurang. Angguran mah tambahan, ameh duit resiko kacukupan. Heh, keur para salaki atuh gawe teh ulah nongkrong-nongkrong we di warung kopi. Jeung mikir keur para salaki ulah nyebutkeun duit 10.000 di tangan istri yang tepat bisa nabung 2.000. Meuli rokok maneh wae oge sapoe 30.000. Baladageun. Nah, si Uci teh can ka dieu wae, cek petugas Bang Emok geus ka dieu deui. Ieu mah kudu disusulan. Sarare kieu mah aing. Angger, teu oleh aya kumpulan teh disusulan ieu mah. Heran mangsa. Ya gitu. Paket kene tak penting. Cek. Gedor wayak kieu euy. Geus beurang geuninga. Aya naon atuh ceu ini gedor wayak kieu deui. Aya naon? Hai urang kumpulan engko. Nah, ieu ceu kumpulan naon? Atuh bari oge wayak kieu jeung batur genah-genah sare. Kumpulan naon atuh ceu? Nah, ari ece poho, kan ini tuh waktu setorong kok. What? Nah, apaan lain satu hareup, pan ayeuna mah masih kene beureum. Di mana-mana ge pan beureum mah pere. Satu hareup beureum mah. Ece mah loba ting molor atuh da. Aduh, aing mah kumaha atuh da nyangka teh satu hareup setorna. Dibanding duit ge can aya. Kumaha atuh nya ceu? Urang mah teh nyahoana naon? Ece we nu ngomong ka petugasna langsung. Atuh ceu kumaha nya da sidik duitna can aya. Atuh pambejakeun ceu ka ibu-ibu tanggureng teh heula we sakedeung mah sapoe dua poe mah. Embung, baik we ece ngomong ka ibu-ibu gitu. Urang ngabororaan nangureng teh utang batur, sorangan oge lieur. Sok saburu itu petugasna geus nganuan. Saburu Aduh, jadi bingung. Ari dibayar. Duit aing tinggal 15.000 deui. Ari ditanggung renteng ku ibu-ibu. Enak atuh meni gengsi. Kumaha atuh nya? Nya angtosan. 330, ieu artosna 350, aya angsuranna 20. Karena koe lah. Wow. Si goblok, sok-sokan mereka tukang paket. Ku aing dititah nanggung renteng sapoe 2 poe menyebutkeun eueuh. Balaga. Saya bener di bibir.
Cek, ayo aja ngobrol jeung saha. Ah henteu ce, ieu Ciati ngobrol biasa we curhat tentang masalah kasusah. Nah, hari tukang mah usah saha. Wah ngomong jeung curi kita mah. Kernaon ce? Ah iya biasa we keur meresan dagangan. Ah atuh ce, bira hirup sorangan jadi randa. Ayo we dudunya. Lain dudunya wae ce, ieu mah keur ikhtiar we. Da jelema kos urang mah ce, mun teh daek kieu wadahar. Lamun disebutkeun dudunya mah ce, atuh urang geus sagala loba. Ah ieu mah pirage dagang nu kieu, manggih dahar ge geus alhamdulillah. Ah lain kitu ce, atuh kali-kali mana tangga jeung batur ngariung miluan jeung batur. Dan nu ngaran di kampung mah lamun teu guyub jeung batur, henteu wawuh jeung batur bakal jadi omongan batur. Wow. Kembae ece jadi omongan batur mah. Da anu ngaranna jelema mah urang ngalakukeun bener oge, tetep kudu sedil mah dianggap teu bener.